Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaking wilujeng tepang dangu deui dina pangajaran bahasa Sunda. Khususna dina ieu pangajaran midangkeun dongeng enteng anu pondok nu aya pakuat pakaitna jeung pangajaran hidup. Nyaeta ngaregepkeun dongeng. Dina nu ayeuna Bapak Sejamedar hiji dongeng nyaeta Peucang jeung Gajah. Sok regepkeun ku hidup. Kieu jujutanana. Sanajan sakadang peucang sato bageur sok tutulung ka batur, tapi ari geus waktu cilaka mah teu bisa kumaha. Sakali mangsa manehna tigebrus kana cobluk. Henteu ari jero mah ngan manehanana teu bisa hanjat. Geus sababaraha jam kukurilingan neangan jalan teu manggih wae. Kusabab geus capek gek manehna diuk dina dasar cubluk deukeut gawirna. Dina hatena mah terus ngadoa kanu Maha Kawasa, muga-muga manggih akal keur jalan kaluar tina eta cubluk. Keur ngahru kitu kadenge ku peucang aya nu nyorak. Barang ditempo kaluhur, lol teh sato tulalean nu geus teu bireuk deui nyaeta gajah. Sanggeus gajah nempo peucang dina cubluk, ceuleukeut seuri maningeh kei si gajah teh. Wah, moal salah sato leutik, sato licik teh tigebrus kana cubluk. Ayo, kumaha carana sampean kaluar sato pinter? Ceuk si gajah. Cing pek pikir, cenah sampean mah loba akal. Ngomongna kitu gajah teu weleh bari seuri. Seuri nyeungseurikeun anu cilaka. Peucang teu gancang nembalan, tapi teu nembongkeun ka sedih. Sanggeus rada lila teu aya nu ngomong, pok peucang nyarita. Saha anu tigebrus sakadang gajah? Pokna. Make nanyakeun sagala rupa, geus puguh sampean, ceuk si gajah. Kaula mah turun kana cubluk ieu teh ngahaja. Naha sampean teu ngadenge dawuhan Batara Guru yen langit bakal runtuh? Tuh ilikan, di luhur geus oyag-oyagan, ceuk si peucang ka si gajah. Gajah nempo ka langit, kabeneran mega keur arak-arakan, da katebak ku angin. Atuh gajah tadina seseurian oge jadi ngagebeg. Tuluy nanya ka peucang. Nu bener sakadar peucang ngomong teh. Pokna kitu. Kaula ngomong sabenerna, ceuk si peucang. Nu matak ayeuna gancang nyumput di dieu bisi katinggang. Terusna deui. Kumaha atuh kaula? Ceuk si gajah nanya. Ah, mangsa bodoh teuing sampean mah, ceuk si peucang. Ah, ulah kitu sakadang peucang. Kapan urang teh papada makhluk nu maha kawasa? Ceuk gajah lumengis.
Ari geus kudu kumaha atuh? Ceuk si Pecang. Kaula milu kadinya. Ceuk si Gajah. Teu bisa atuh tempat teh sakileutikna, kuduaan mah sereg. Komo sampean mah boga awak segede buta, mata keurin atuh. Ceuk si Pecang tembalna. Ulah kitu sakadang Pecang, sing karunya ka kaula. Lain henteu karunya sakadang Gajah ngan. Si Pecang ngomongna teu kebat, tuluy nempo ka langit. Terus we manehna teh nyarita deui. Awas, awas. Sakadang Gajah, itu langit geus renghat. Ceuk si Pecang gogorowokan ka Gajah. Nada eta Gajah bakat tingkusieun ka tinggang langit, teu ngomong deui, jrut we turun tuturubun, satengah ngagebruskeun maneh. Ari Pecang barang Gajah turun, gajleng kana tonggong Gajah. Geus kitu jeleng deui kaluar tina cubluk. Sanggeus di luar mah manehna ngomong, pek we sakadang Gajah hayang cicing di dinya dina cubluk mah. Kaula mah hayang dinu lega. Cenah ngomongna kitu teh bari ngaleos kaleuweung. Tah, kitu anaki. Pek tina hasil pangargepkeun hidup tadi aya pancen ti Bapa pikeun araranjeun. Cag saheulanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.